Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka wani teu jogo jeung aing. Ceuk sanaya ngahaja nangtang-nangtang ka amek Ki Kartadita. Hate Ki Kartadita panasna lain bobohongan. Tapi manehna anger teu wani ngalepaskeun ancaman ka Ki Darga Geni. Tah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Kumaha? Wani teu sia ngalawan aing Dita. Ceuk sanaya geus nangtang deui bae. Ditangtang terus-terusan. Awak Ki Kartadita mah beuki ngagidir bae. Dita, mun sia hayang dianggap jago, hayang digugu jeung hayang dianggap pamimpin, sia kudu nemongkeun wawanen. Sok ulah ku meok nyumput dina bujir batur. Temongkeun supaya nu sajen percaya ka sia. Ceuk sanaya keukeuh ngapanas. Pamustunganana akal sanaya teh hasil. Buktina Ki Kartadita ngalesotkeun awak Ki Darga Geni. Tur ari geus kitu mah ngan belesot bae narajang ka sanaya. Ki Kartadita nyerenteng muru awak sanaya bari ngaheumatkeun teungeulan. Tanagana karasa dipolkeun sahabekna tur tujuanana teh eces arek nyilakakeun sanaya. Buktina anu diarahna oge mamarasna pisan nyaeta bagian awak anu pibahayaeun. Sanaya mah geus apal yen jurus-jurus Ki Kartadita mah kabeh oge gangas. Eta geus kapanggih tina gerakan-gerakan anu diulinkeun ku Nyi Rodia basa narajang sanaya. Serangan-serangan Nyi Rodia teh galak jeung kejem tur tujuanna oge arek maehan musuh. Inget kadinya sanaya ngangluh hatena. Cek garentesna si Rodia balukan ngewa ka aing jadi pindah pilembangan. Guguru ka jalma anu boga sifat deleka. Rodia di mana sih ayeuna ayana? Kitu cek hate sanaya. Nya eta teh mireung gerakan Ki Kartadita sakitu galak jeung kejemna. Hate sanaya mah bet inget ka Nyi Rodia. Kumaha teu kitu? Nyi Rodia teh sasat pindah guguru ti sanaya ka Ki Kartadita. Kusabab guruna mere papagah ilmu kejem. Atau otomatis Nyi Rodia oge ngagunakeun jurusna teh kejem jeung galak. Ki Kartadita
gogorowokan bari ngulinkeun jurus-jurus kejemna. Leungeunna teh sakapeung ngarangkoa siga anu rek ngarawes beungeut atawa arek ngarangeum tarang baga. Malah mun gagal serangan ka handap, leungeun anu hiji deui rek nyolok pangan sanaya. Lamun anu diserang teh lain sanaya, meureun geus tadi kabeunangan. Mun geus kabeunangan ke serangan ki Kartadita, dina henteu binasana oge sakurang-kurangna ari tatu parna mah kudu. Ngan untungna anu keur disanghareupan teh sanaya. Anu geus ngalaman pait peheurna kahirupan kejem, tapi oge anu geus nampa gemblengan ti ditu ti dieu. Kapan salila ngalalana teh? Salian ti geus boga bekal pangabisa pamere ki santa guruna, oge katambahan ku ilmu-ilmu ti para tokoh sejena. Wawuh jeung Eyang Haji Pagerjaya dibere ilmu Eyang Haji. Panggih jeung Ki Antea si Iket Hideung nyaeta dulurna Ki Mas Tanu nampa ilmu ti Ki Antea. Atuh basa tepung jeung Ki Ragapati ge manehna mah dibere ilmu bogana Ki Ragapati. Ti ditu saeutik, ti dieu saeutik. Ari dijumlahkeun mah jadi loba. Cacak boga ilmu pamere Ki Santa oge geus sakitu gagahna. Atuh angot ditambahan ti ditu ti dieu. Mun mah sanaya teh maung lodaya nya meureun teu bina ti maung lodaya anu dibere jangjang. Nu matak basa nyanghareupan serangan Ki Kartadita anu sakitu galakna oge sanaya mah teu gimir teu risi. Serangan anu sakumaha gangasna oge diayonan kalawan hate anu teu ringrang. Serangan Ki Kartadita beuki gangas bae sabab serangan anu mimitingan gagal jeung gagal. Lamun teu ditakis ke sanaya nya dicingcetkeun. Ari serangan anu dicingcetkeun teh balukarna mata kripuh keur anu narajang. Sababaraha kali Ki Kartadita ditotolonyong ku alatan saban seranganana dicingcetkeun bae ku sanaya. Pamustunganana amek nyedek tanaga midek ngan berubah awak Ki Kartadita namru teu walakaya. Sanaya manangtung we bari nolak cangkeng. Hayo sia make diuk. Kapan urang teh gelut oge acan deuleu. Hayo. Ceuk sanaya mah panas. Kusabab Ki Kartadita gawena ukur hukhek jiga anu capeun Ki Darga Geni norojol nyampeurkeun. Sanaya sia montong lebah heureuy. Sok bejakeun ka aing anu puguh. Nah ieu manggeuleuh teh bener. Geus nyieun reka perdaya anu nyababkeun balad kami jeung balad tumenggung beuki silih harangan wae. Ceuk Ki Darga Geni masih keneh panasaran ku kajadian cikeneh. Nya Ki Darga Geni teh reuaseun pisan sabab ceuk sanaya anu jadi euwah-euwah kaributan teh eueuh deui iwati Ki Kartadita. Ngan samemeh sanaya ngajawab, Ki Kartadita teh geus cengkat manten. Geus kitu langsung norowelang ngajawab ku serangan. Darga, memang rumah aing anu geus nyieun ulon-ulon kakacauan.
tapi eta teh saya lihat malar sia katut barat-barat sia bakal semangat dina ngalawan si Angga Direja. Sia kudu ingat yen karuhun sia teh dilelece dicacampa ku karuhuna si Angga Direja. Ayeuna ku peda aing milambah kitu pilaku permusuhan jeung si Angga Direja rek dibolaikeun. Ceuk Ki Kartadita pinter mapanas deun. Da nya geuning ngadenge caritaan Ki Kartadita kitu. Ki Darga geni teh kolu ngahulang heula. Sanaya kerung. Saksieun hate Ki Darga geni kagoda deui ku caritaan Ki Kartadita. Darga patelakna sia jeung Tumenggung Angga Direja teh ulah bari ngahaja ngorbankeun anak buah. Ayeuna coba pikir ku sia nah wijaksana pola-pola si Dita teh manya ku sakadar hayang nyemangetan perjuangan sia kolu ngabinasa barat sia. Ceuk sanaya mureleng ka Ki Kartadita. Acan oge bibir sanaya garing Ki Kartadita mah geus narajang deui bari hutet ulin jurus. Tujuanana eueuh deui iwati arek ngakalakeun sanaya. Malah ku sabab ngalawan ku leungeun teu bisa, Ki Kartadita teh geuwat ngarebut bedog ti baturna Ki Darga geni. Ku Ki Kartadita eta bedog teh dipake narajang awak sanaya. Ya, bener sia gelo. Kiu. Bedog anu dicekal ku Ki Kartadita teh ngaceleng teuing ka mana. Sabot Ki Kartadita kekepehan alatan pigelang na nyerieun, sanaya mah geus nyebrut ka harup. Shit. Wah. Ki Kartadita ngagoak sabab beheungna diketig ku dampaleungeun sanaya. Ieu teh lain ketig samanea, tapi ketig anu geus dieusian ku tanaga sakti. Nu matak sanajan ukur sakali, awak Ki Kartadita langsung ngudupruk. Anarek cengkat deui awak Ki Kartadita geus pada nodong ku rupa-rupa pakarang seukeut ti baladna Ki Darga geni. Kumaha Ki Darga bodaran tong ieu mangkeluk teh. Ces geuning manehna teh geus ngabinasa batur-batur urang ieu. Lah, bodaran ieu. Ceuk baladna Ki Darga geni jadi malik keheul ka Ki Kartadita. Samemeh nampa jawaban ti Ki Darga geni. Oke, ari balad-baladna mah geus nemongkeun ka amekna. Salah saurang ti antarana kolu ngajenggut buu Ki Kartadita. Ari nu saurang deui nalipak pebokongna. Jaga aing hina bebeakan sia. Jaga sia. Tapi ayo saeuna aing masih leuwih aing si sanaya deuleuh. Ceuk Ki Kartadita. Dicacampah kitu ku Ki Kartadita. Sanaya mah ukur bisa neuteub seukeut. Dengekeun ku sia kabeh. Si sanaya mah sanajannya dianggap pahlawan. Tapi ceuk aing mah manehna teh tetep lancar-lincik. Bare teh biluk ka kumpeni. Marengan si Tanu Jiwa. Ayeuna biluk ka Tumenggung Bandung. Padahal pan sia kabeh mah jadi musuh kabuyutan. Lain ngamusuh dumeh urusan karuhun sia unggul. Tapi sia teu resep ka si Angga Direja teh. Aban alatan beda pamanggih. Itu mah biluk ka kumpeni, sia mah ngamusuh ka kumpeni. Itu mah kumaula ka kumpeni, sia mah hayang ngalawan kumpeni. Rumasa aing geus nyeun ka berdaya anu ngorbankeun balad sia. Tapi eta sakabeh maksudna mah hade nyaeta supaya sia kabeh beuki ceuceub ka jalma-jalma anu sok kumaula ka kumpeni. Dengekeun, aing mah tiba heula oge ngamusuh ka kumpeni teh. Teu kungsi lumah lame kawas si sanaya. Lamun mah ngadenge aing pejah jeung Kanjeng Haji Barawatasari,
Eta alatan aing teu satuju kana pola inyana anu niat arek serah bongkokan ka Mataram. Sanajan naon bae alasanana. Baik aing masih arek naon ka aing. Rek ngabebaskeun syukur da urang teh sesama pajuang. Tapi mun aing keukeun dianggap salah, bisi arek maehan oge baik teh teuing. Ngan mun aing ayeuna bae meureun kaum pajuang teh leungiteun jalma anu sakitu jujurna dina ngalawan kaum penjajah. Sok baehan aing, baehan harga aing baehan. Ceuk Ki Kartadita sanggeus nyarita panjang lebar kitu teh bari ngasongkeun beuheung jiga anu ridho digorok ngadenge caritaan Ki Kartadita kitu. Ki Darga geni mah geus ngahuleng deui bae. Bagus, bebaskeun we manehna teh Darga, bebaskeun. Ceuk sanaya miheulaan nyieun putusan. Aing mah teu hayang dipikarunya ku sia sanaya. Ceuk Ki Kartadita mureleng. Teu ditemaran ku sanaya mah sabab manehna mah ngadeuneuteut ka Ki Darga geni. Sanaya kudu ngarumasakeun maneh. Yen di eta tempat anu keur kumawasa mah Ki Darga geni. Ki Darga geni ulah nepikeun ka Kasigeung ka kawasaanana. Saenggeus neungguan sababaraha kedapan. Kadenge Ki Darga geni nyarita. Alik sia. Mantog ka itu, Dita, mantog. Ceuk Ki Darga geni akhirna. Ki Kartadita cengkat lalaunan. Ngan samemeh manehna ingkah ngareret heula ka sanaya. Dengekeun, aing mah tetep ceuceup ka sia. Aing teu hayang tumarima sanajan sia nulungan aing. Teu. Ceuk Ki Kartadita anu panonna pinuh ku hawa dendam teh. Aing mah teu boga jasa naon-naon ka sia. Da anu mutuskeun mah ukur Ki Darga geni temal sanaya. Atuh ari geus kitu mah Ki Kartadita teh ngaleos. Terus ngiciprit ngajauhan lir anjing anu ditundung ku deununganana. Ngan ari Ki Kartadita geus ngaleos mah sanaya teh kadenge ngarenghat pinuh kasumpek. Hanya kali perjuangan dina ngusir penjajah teh loba rarageudna pisan. Nepikeun ka tanaga urang teh loba kakuras samemeh adu harupan jeung musuh anu sabenerna. Ceuk sanaya lir nyarita keur dirina sorangan. Anu aya mah ukur jarempling we kaasup Ki Darga geni. Siga anu teu hayang ngomentaran kekecapan sanaya. Jadi kudu bisa ngamangpaatkeun tanaga nu aya. Mun bisa mah dipahing ulah dipiceunan teu puguh. Ceuk sanaya bari neuteub seukeut ka Ki Darga geni. Anu diomongan anger teu daek ngomentaran. Sanaya mah terus we cacarita. Darga, ari kahayang kami mah dina nyang hareupan bangsa asing teh sia sabalad-balad ulah make jeung kudu adu hareupan jeung tumenggung angga direja. Sabar tanaga euy. Sabab mun urang ukur ngagugulung ka nyeri baheula meureun ngalawan kumpeni mah teu kaur breng. Heuh ieu mah ukur kahayang. Da ceuk kami mah kamampu jeung tanaga teh anggur pake nyang hareupan musuh anu sabenerna. Heueuh kumpeni. Keun bae ari patalak jeung sasama bangsa sorangan mah montong digegedekeun. Nu matak cikeneh kami usul malar si Dita di hampura oge. Ku alatan kami nyaho. Rek deog, rek pengkor, sabenerna mah si Kartadita teh bener. Nya eta tujuanna mah hayang ngalawan jeung hayang ngusir penjajah. Nganya kitu geuning manusia mah sok keuna ku awah gingsir. Dina tareka hayang ngusir penjajah teh Ki Kartadita mah make barijeng boga ambisi pribadi. Nya eta hayang boga kakawasan. Di pamoyanan Cianjur oge manehna teh ngangkerang bae
ka Kanjeng dalam pamoyanan. Manehna hayang ngarebut padaleman sabab cenah Kanjeng dalam anu ayeuna mah biluk ka kumpeni. Ayeuna oge di Karapyak teh kami mah curiga manehna ngadu-ngadu jalma teh boa maksudna mah hayang ngarebut kakawasaan. Sakumaha anu kadenge dina obrolanana cenah mun balad sia jeung balad Temenggung geus ancur diaradu giliran manehna nu kumawasa teh kitu cenah. Ceuk sanaya nyarita panjang lebar anu ngadengekeun mah batiting haruleng we. Aing geus ngajudi kana bali bola jeung pamaksudan si Kartadita teh. Tapi sarua jeung pamadagan sia sagoreng-goreng na manehna ari kacicibna ka kumpeni mah sarua jeung urang. Nu mataku aing manehna teh dibebaskeun. Ngan bae dina urusan jeung Temenggung Bandung aing mah keukeuh neuneun ka Ceuceub. Aing arek ngagugu kana kahayang sia yen salila bajuang nu sirepan jajah saheulaanan aing rek ngapohokeun urusan pribadi. Tapi saupama perjuangan rengse aing tetep kudu balitungan jeung manehna. Ceuk Ki Darga geni keukeuh nya ari keukeuh peuteukeuh kitu mah rek teh teuing da eta mah urusan sia anu dipenta ku kami mah janji sia yen satungtung perjuangan ngalawan bangsa asing acan rengse. Sia kudu janji moal deuk ngutik-ngutik urusan pribadi. Kumaha? Aing janji. Aing teh turunan wadia bala di Pati Ogor. Salawasna cadu kudu ngaletak ciduh sorangan cadu. Temal Ki Darga geni yakin. Atuh ari geus kitu mah sanaya teh amitan ti eta tempat. Sanaya bebeja ka Ki Darga geni yen arek nuturkeun lalampahan Kanjeng Haji Prawatasari anu ayeuna keur muru Tatar Wetan nyatana Mataram. Sanaya teh memang bener arek neruskeun lalampahanana ka Tatar Wetan. Nyata arek nyusul-nyusul rombongan Kanjeng Haji Prawatasari. Ku sababnya ho di Karapyak teh aya Ki Ragapati atuh samemeh miang oge sanaya teh nyimpang heula ka pendopo malah ngahaja nepungan heula Kanjeng Tumenggung Jang Amitan. Ngan basa anyoga pendopo Karapyak sanaya hanyelu sabab teteh lagi ning Ki Ragapati mah geus miang ti heula. Atuh akhirna sanaya oge sejamitan arek nyusul Ki Ragapati. Tapi kinten-kintena jalan mananya anu dipilih ku Ki Ragapati teh ceuk sanaya bari ngahuleng. Hanya ka Kang Raka Ragapati teh teu bebeja ka kami. Nya arek milih jalan mana ari ceuk kami mah jalan daya dua rupa. Kahiji ngaliwatan Sagara Herang heula Banglas Kawetan mapai-mapai Indramayu jeung Cirebon. Geus kitu muru Tegalwangi gilak rada ngidul muru Banyumas atawa Karatuan Pasir Luhur. Eta mah jalan lage ngabulungbung lagi saya jalan Padati urut di Baladah ku pasukan Mataram basa jamana Kanjeng Sultan Agung arek ngadurug Batawi. Tapi ari anu rada deket mah nya langsung wae cepet ngetan muru Sumedang Larang. Ngan ari ti tatar ukur muru Sumedang Larang teh acan aya jalan sanajan jalan satapak oge. Baret oge karuhun kami mun hayang muru Sumedang Larang teh kudu narobos leuweung Ganggung Simagonggong. Saur Kanjeng Tumenggung teh bicaritaan kitu sanaya mah ukur bati ngahuleng jalan anu ngabulungbung kudu ngaler heula muru Sagara Herang
hari anu deket jalan anu tumanina serius eta mah bari dipilih-pilih wae perkawis jalan mah. Namun anu pamungkas ieu jisim abdi bade ngadugikeun wartos anu rupina mah kirang ngabingahkeun manah gambaran. Ceuk sanaya bari cedoknya mah beja ngeunaan naon sanaya apanan urusan patalak jeung batur salamur mah heueuh nyatana jeung Ki Wirandika kami teh geus rengse atuh apan kami ngadenge beja ti sia yen Ki Kartadita oge geus nyingkah ti dieu. Alhasil kudu nama ka kami teh geus eueuh beja anu pitegunaheun saur Kanjeng Tumenggung teh. Da kahoyong jisim abdi oge kitu nun atuh kituna jisim abdi teh satekah pola milari tareka. Namun kitu geuning tareka teh can ngajodoh kana hasil dugikeun ka ngajang eleng janten wartos pikabingaheun. Ceuk sanaya keun bae montong disumput salindungkeun pok atuh bejakeun beja goreng teh goreng naon keur kami teh kieu gambaran jisim abdi teh henteu hasil dina meuruhkeun pamadegan Ki Darga Geni. Anjeunna mah keukeuh peuteukeuh teu karesa mapahokeun riwayat kapungkur. Atuh kalihna teh eta anjeunna oge keukeuh peuteukeuh henteu panuju kana kawijaksanaan gambaran dina mayunan kaayaan pajamanan. Mugi dihapunten bilih ieu cariosan teh matak teu raos ka kupingna. Ceuk sanaya mungguh ati-ati nyaritana ngadangu caritaan sanaya. Kanjeng Tumenggung mah ukur gumujeng. Kumaha atunya heuda ari geus ngabaud kana urusan pamadegan mah hese makieukeunana. Manehna boga prinsip yen kumpeni teh kudu dilawan ku kakerasan. Ari sedengkeun kami leuwih milih bumela karahayat sangkan maranehna tentrem hirupna. Itu tah sanaya. Lamun dititah milih mah atuh kami geus sarua hirup teh hayang bebas merdeka henteu katalikung ku anu ngaranna atasan. Ngan kudu kumaha jeung kudu iraha kami ojah ngaleupaskeun maneh. Ta eta meureun anu kudu hati-hati di pikiran teh. Kami mung mawa karep sorangan saukur ngagugu nafsu tapi bari jeung nyered kasangsaraan rahayat. Lamun kami ngajok-ngajok perang karahayat sakumaha sangsarana anu ngaran pangagung moal nepikeun ka kurang ngendahar. Tapi apan ari rahayat mah dibabawa bajuang teh dina henteu ucul nyawa oge ari kalaparan mah alatan teu bisa usaha mah kudu euy. Tah kami teh mikiranan hal sarupa kitu. Sia oge kudu eling bajuang teh lain kudu paeh. Da keur naon atuh ari paeh mah. Atuh kusabab kitu kami mah hati-hati pisan dina nyieun tarekah perjuangan teh. Saur Kanjeng Tumenggung soantena datar tapi mani temres ngawakilan eusi hatena. Sanaya mah henteu wani ngomentaran malah sanggeus paheneng-heneng lila pisan. Cong manehna nyemah geus kitu amitan deui arek ngaruskeun lampah. Mangke heula montong waka init. Saur Kanjeng Tumenggung bari cengkat ninggalkeun paseban. Sanggeus rada lila balik deui nyanak kanyut kunang. Sia teh bakal muru lalampahan anu jauh ka cida. Nu mata kudu boga bekal anu cukup.
Ieu dina kanyut kunang teh mareki seduit hulden. Pek gunakeun sing bener keur bakal di jalannya. Saur Kanjeng Tumenggung teh ngasongkeun kanyut kunang anu siga berat pisan. Sanaya henteu loba cacarita, da puguhnya duit teh dipika butuh, salian ti keur dirina sorangan oge keur mantuan batur. Kawas anu geus kasaksian di tempat sejen. Urang priangan teh loba anu balangsa kalaparan, utamana anu deukeut jeung kakawasaan kumpeni. Bareta oge kungsi diberi duit ku Kanjeng dalam pamoyanan, beak dipake mantuan rahayat priangan. Sanaya ninggalkeun wewengkon tatar ukur, bari hate kurang sugema. Ari teu sugemana teh dumeh teu hasil, ngolo-ngolo ti Darga Geni sangkan henteu nyatru ka Kanjeng Tumenggung. Tapi nyaeta geuning ari geus kuat pamadegan mah, hate jalma teh sok hese dionget-onget. Ukur hiji anu sanaya rada longsong teh nyaeta kana janji Ki Darga Geni. Manehna teh kapan geus janji salila bajuang ngalawan panjajah jeung satungtung panjajah kausir mah, Ki Darga Geni teh moal deuk ngagugulukeun urusan pribadi cenah. Mitra kaum dangu, janji Ki Darga Geni teh dicekal pageuh jeung teu kungsi dirempak. Atuh kusabab kitu Ki Darga Geni sabalad-balad teh henteu kungsi ngajorag ka Kanjeng Tumenggung. Maranehna henteu kungsi ganggu kana katengtreman urang tatar ukur. Kumaha rek kitu sabab kapan perjuangan ngalawan penjajah Belanda teh sasate rengse-rengse. Dina arti sejen Ki Darga Geni teh henteu kungsi ngalaksanakeun pamaksudanana dina ngajorag Kanjeng Tumenggung sabab teu kaumuran. Harita Ki Darga Geni teh ngucapkeun janji dina taun 1700 genep. Kapan rengsena perjuangan bangsa Indonesia dina merukeun penjajah teh kakara dina taun 1845. Nu matak moal kaumuran ku Ki Darga Geni mah manehna daek teu daek bakal terus-terusan katalian ku janjina sorangan. Sanaya neruskeun lalampahan arek muru wewengkon Mataram. Ari ti tatar ukur jalan anu dipilihna teh nyaeta narobos cepet ngaler muru Sumedang Larang. Mitra dangu ti wewengkon Bandung muru Sumedang dina taun 1700 genep ulah disarwakeun jeung lalampahan zaman kiwari anu cukup mapai-mapai jalan aspal. Sabab kapan jalan anyar panarukan anu ngaliwatan Cadas Pangeran teh eta teh kakara dibangun dina taun 1808 nepi ka 1811. Nyaeta dina zaman Gubernur Jenderal William Danles atawa Mas Galak ceklandian urang priangan mah. Tah basa zaman sanaya lumampah mah muru Sumedang Larang teh lain hiji lalampahan memeh mumuluk. Sanajan geus aya jalan satapak tapi pegat-pegat. Aya jalan anu geus dijieun tapi katutupan deui ku raramu leuweung. Da puguh arang kasabaku jalma teh ya. Ku sabab kitu teu aneh mun dina lalampahan teh sanaya mah kudu ngabubat babit pangpung jeung mukaan
jalan deui. Dina sapanjang lalampahanana geus teu aneh deui mun kudu tepung jeung satu leuweung saperti meong, congkok, atawa orai kadut teh. Sanaya henteu ngaliwat ka wewengkon anu kiwari katalahna cadas pangeran. Sabab zaman harita eta wewengkon teh tacan bisa kasaba. Mitra kaum dangu, tuna lalampahan sanaya anu keur muru wewengkon Sumedang Larang. Ayeuna urang teang kumaha pangalaman Nyi Rodiah anu oge sarua hayang muru Tatar Mataram di baturan ku Yaksa jeung Sumaji. Nyi Rodiah hatena teu weleh ngungun alatan bengkah jeung sanaya. Mun ma'arek muru Mataram, manehna teh lir anu ngabuang maneh. Sejak arek seba nyawa bae, cegeun teusna Nyi Rodiah, hirup aing mah geus leungiteun pangharpan. Kaasih aing teh ukur aya di si Amang. Sanajan kacua aing ka manehna geus ngurangan, tapi da tetela aing mah geus moal bisa rerejengan deui jeung manehna. Heuceuk hate Nyi Rodiah, sabab tumpak kuda dituturkeun ku Yaksa jeung Sumaji anu lempang tukangeunana. Manehna teh geus mutuskeun dina hatena yen arek ngajauhan sanaya. Nu mata kitu teh kusabab Nyi Rodiah hayang mere kasempetan ka inungna pikeun bisa hirup rumah tangga kalawan beres-beres jeung sanaya. Basa tepung jeung indungna anu tetela geus eling, kabuktian geuning nu jadi indungna teh sakitu ambonna jeung sakitu asihna ka sanaya teh. Hal ieu geus nyadarkeun manehna yen sabenerna mah kamari-kamari di deukeutan jeung sanaya teh mangrupa hiji kasalahan. Kumaha teu rek disebut kitu? Sabab kapan tibare teh oge sanaya teh geus eces, kudu ngadahup ka indungna lain ka manehna. Kapan bare teh oge kanyaah sanaya ka manehna teh ukur kanyaah ti bapa ka anak, lain ti hiji lalaki ka hiji awewe. Nah atuh aing teh nya maneh ku gagabah pisan make mika bogoh ka si Amang anu pogo-pogo arek ngadahup ka Ambu Suni. Ceuk hate Nyi Rodiah ngangluh. Kamari ieu hubungan manehna jeung sanaya teh sasat geus liwati misti. Mani siga hubungan salaki jeung pamajikan bae. Sare bisa sagebrug sakumaha we salaki jeung pamajikan. Nya sanajan ukur sababaraha kali jeung bisa dihitung, tapi pan manehna teh geus sare sagebrug jeung sanaya. Hiji pola anu sabenerna mah dipahing pisan. Cegeun tos hatena Nyi Rodiah deui, aing teu bisa nyalahkeun si Amang. Sabab da geus eces tadina oge manehna mah teu nganggap kabogoh ka aing. Mun mah manehna nemongkeun kanyaah teh ukur kanyaah teh hiji kolot kana jadi anak. Ngan meureun bangan aing anu ngagoda bae, anu ngasong-ngasong bae. Aya ku jahatnya sabenerna diri aing teh. Der kalah ka diasong-asong. Matak naon diasong-asong teh ka batur. Lain anu mikanyaah ka aing ngaku anak. Asongan da ka Jang Kevin, tawa ka Jang Rahul, tawa ka nu ngadongeng. Wala mitra. Jahat. Nah kajahatan gitu mun aing mika cinta ka hiji lalaki teh. Meureun kasalahan aing mah nah atuh anu dipika cinta teh bet lalaki anu tadina rek ngawin inung aing.
cegerentesna hate Nyi Rodia deui. Pusing mikiranan dirina kalawan teu karasa Nyi Rodia nyepret kuda anu ditumpakanana. Atuh kuda anu tadina lempang anca teh jadi ngabret lumpat. Yaksa jeung Sumaji anu keur jongjon lempang bari paheneng-heneng teh maniluwaseun pisan. Ningali kuda Nyi Rodia ngabret, maranehna oge milu ngabret nyusul lumpatna kuda. Cager hara mitra hanya kal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.